di ujung tanduk itu kawawa. Kita na bela. Ribet bagi tanah mah. Aduh. Mal endah bagi tanah mah. Aduh. Mau jalan si Benjo yuk, kurang cokot celanana. Karunya tik. Kali-kali mu jailan teu naon. Karesel ge urang kegiatan. Tika on karesel sih jalan batur. Dek mal ya. Oke, gaskeun. Pageu amat sih keluarna. Capek deui, benjo ngaheujeun. Mau kemana kan ieu celana si Benjo na? Tuh, timbe dirinya tah sampaikan. Pokoknya Wih, bek itu kotak bek. Oh, bau jasa di picin tip. Picin lah ku sia emang gila. Bung enggak gila. Rintik, gilaan kena banget sia daripada ti kotok mah. Medan, emang begitu yang naon? Begitu sia mah kos utama yang bek. Eta sia, pihenakeun, tempe tah picen dina beungeut sia ku jorok. Sembarangan sia. Upin Ipin, aing maniangan be, orang sariat dari ieu. Kunaon sasadari? Met, tai kotok ku si kadiukan. Hah? Eta sia tomper itu kunaon sia tuh ngomong lamun di hati kotok. Atuh sia teh ya, met main diuk bae tuh jula-jula heula. Nyaho. Atau ngomong ke hati kotok gitu di dia. Karan jadas ya. Sengaja sih untuk jalan aing ha. Entu met. Entu met. Alah, enggak bisa nih cana aing. Pakai baju sia sampai bersih, bila perlu letakan ku sia tah. Bong. Oh, met, gila met. Ih. Ini kalau yus orang mancong sih kau ingat? Ai. Kok celana benjo sih? Kok celana benjo bisa aing mah. Kemana sih? Mananya? Benjo, kunaon saya merek didinya? Celana benjo leungit, Mang. Leungit. Kok bisa, Jo? Teu nyaho. Kan tadi benjo keur terus celana benjo diteuneun di dieu. Kuari malah eueuh, teu nyaho. Anu nyokot meureun, Mang. Sia mah Jo, ku belum beluntin ongkoh. Kok bisa sih celana aing nyokot tapi teu kanyahoan nu nyokotna? Oh, aneh, bisa teu kanyahoan. Apa jangan-jangan dipaling jurig meureunnya, Mang? Ku jurig, Jo. Atuh bisa dipaling ku jurig jamban doang, Mang. Di Medan, kira aku jurig nyokotan celana sia. Aya bae sia mah. Atuh tuh buktina eueuh. Ih, kumaha ieu, Mang? Celana benjo eueuh lah. Oh, geus. Aing balik heula, aing nek nyokot celana sia. Emang celana benjo anu leungit aya di imah kitu, Mang? Eta sia, bulan jasa sia mah. Maksud aing nek balik heula nyokot celana anu lain. Sia tangguhan di dieu ke pake teh celana ulah kitu. Oh, gitu. Ngomong dong anu jelas. Lamun lain Allah dikubruskeun sia poe parah beun kalele eta. Ulah kitu, Mang. Sia ana ge boga otak ku lemot-lemot teuin. Oh, geus, aing nek balik heula. Nek nyokot celana sia tangguhan di dieu. Embung lah. Benjo geus teu betah di dieu. Loba reungit, carepel, nyacan ngisang. Emang sia can ngisang? Can, jaga benjo ka dieu teu mau cai. Aduh, ampun, aing mah Jo ka sia. Leju sia aingna kumaha ya? Benjo teu kilu balik bae, hayang gerang ngisang teu betah.
Lamun siya ndek ilu balik, siya ndek itu bae tah, mau make celana, ndek sataran yang bae sia. Atau embung lah, izin benjo ai pakai celana mah. Eta sia buka ka izin, makana sia geus tangguhan di dieu, aing ndek balik heula nya ndek celana sia. Celana Mang Sandil be dia keun dipake ku benjo. Atuh aing kumaha? Atau Mang Sandil ulah make celana balikna. Jelema edan, atuh aing izin benjo, disangka batur main jelema teu waras ke leuleung atuh make celana. Emang Mang Sandil buka ka izin gitu, kos benjo. Pertanyaanna. Atuh boga lah yang ka izin mah. Ulah-ulah aing normal, sia bagian nu kurang normal, boga ka izin. Ih, Mang Sandil, benjo disebut rada kurang normal cenah. Atuh mah sia mah gede-gede ge onte oon. Ih, benjo nggak suka ya disebut rada kurang normal. Oke, maaf. Geus saya balik. Tuh aya karung, pake jeung itu paneta sia. Ayo ge, asal karungna cekelanya ke Mamang, halangan ieu benjo. Oh, Gede ge. Jo, kok situ make sempak sih? Apa jeung sepak-sepak na inu maling? Kan benjo mah emang jelok pakai sempak, Mang, teu betah. Oh, pohoan Jo. Ayo geura balik. Ayo, yuk. Langsung. Halangan, izin. Awas geura lalaunan. Ih, ngobrol kayak. Ayo, Mang. Geura. Halangan. Ayo, sih, ha? Ini kemana sih, ha? Ampun, bener. Aduh. Celana ibe met yo. Met, ganti bae celana sia make celana ieu. Kedeung, asa kenal ya, cenah sahanya. Geus pake bae celana sasalos keur mah. Nyaho daripada eta boti kotok mending pakai celana ieu, Met. Oke. Ya. Yuk. Yuk, kumaha ya celana aing? Teunden bae ti dieu sebagai ganti celana anu dipake ku sia, Met. Tapi ati kotokan. Geus teuin met. Oke, bodo amat lah. Met, berarti orang damainya. Ya ulah marah deh ke kami. Oh, Met. Tak bisa. Lamun sia hayang aing bung marah di, sia kudu ngelakukan sesuatu. Naon, Met? Cium bibir subek. Memet. Bener bae ya, Met. Ulah nungkus gitu ge. Nggak segeraan. Lamun sia bun saria doa turut ka aing bakal tetap marah ka sia. Jeung Met. sia bakal jadi musuh aing selamanya. Met, ulah eta ge syaratna nyium kening bae ge nya. Nyaho, Met, parah teuin nyium bibir mah. Seperti biasa bae, Met, nyium kening. Heye. Met. Met. Tip, geus geura tip. Daripada urang beak dihajareun ku si Memet. Hongus ge, Met. Nah, segera ge. Launan sih nya. Hongus. An. Met, aing mah geus teu sanggup, Met. Nyium tonggorna mah. Kunaon? Sungguh teh botai, Met. Eta sia sembarangan botai cenah. Sumpah bebek, sungguh cuma botai. Medan. Baik, Pak. Kos lale berhenti suka katai. Oh. Met, ulah nyium tonggorna ge, Met. Aing mah geus teu kawa ngambuna ge. Geus. Urutan aing bae di pos. Nah, mun eta aing oke, Met. Oh, Met. Geus ayo. Coba. Oh, butai. Benjo, Isya kunaon ditutupan pakai karung gitu eta na? Oh, benjo teu make celana pugu. Saya kunaon ge gede-gede teh make celana. Nyaho ku aneh-aneh bae sia mah Jo. Pugu celana benjo aya nu maling di jamban. Kok bisa Jo? Kumaha ceritana sih bisa aya nu maling? Mang, ceritakeun aku Mamang lah. Oke, jadi ceritana. Mang, pan dilepaskeun sih. Hampura Jo, aing refleks. Ih, Mamang, oon benjo malu tahu. Hampura Jo karena lagi refleks terus sengaja. Geus ge geura tutupan di heula pakai karung. Yo ih, hiber kayak tamanuk si Benjona. Poho Jo. Nges hayu lah balik. Benjo malu gara-gara Mang Sandil kehormatan benjo jadi rusak beyo. Si Momo Siti ka menang banyak beyo mah. Terus boga benjo. Nyalakeun aing pan. Siana bae nu bolon. Kumaha bae ceritana celana aing nu maling kitu. Nges hayu balik lah. Ayo. Aduh, Benjo. Tapi karunya hemu si Benjo. Oh sih.
Cokot deui yuk celanana, bikin deui karunya. Ayo ge. Kok celana si Benjo jadi berubah gini sih? Oh, ja, lain celana si Benjo ieu mah. Ih, Ih, hati kotokan. kok sih mah ditempelkan ke aing sih? Gila ge aing. Gila sih Mana dilakukan ke bau. aing. Maaf, Tik. Maaf, Ih. maaf. Salah. Marah bae sih mah. Atuh siana. Bau. Tah, Tenan. Marah bae. siana. Ih, Momo. Gus, gila nonton aing, tapi aing hesnya. Oke, Met. Met, kunaon? Genahan be. Tek sia ngeunahun jeung nanti. Itu aku tuh. Mang. Itu mah celana Benjo tuh, dipakai si Memet. Honya Jo. Heuh, Mang. Wah, berarti bener mainnya Jo nyokot celana sia. Heuh, Mang. Jangan Mang cokot. Awas ayo. Yuk. Memet. Oh, jadi sia nu nyokot celana si Benjo. Nah, sih. Alas sia naon sih. Nyaho. Benjo keur main paling bae orang celana Benjo ku ka Memet. Oh, iya jalan sih ya, Jo. Holah, dasar tukang maling. Benjo keur celana Benjo mencokot bae di jamban. Benjo, aing mah teu maling. Tadi aing nemu celana sia di situ, nyampe tak sao. Eleh, sok tengah aku. Jelas-jelas celana Benjo yang kita kayak di itu di jamban Benjo keur Yo, beneran tadi celana si nyampai di itu. Aju dicokot ku si Memet. Dipake ja celana si Memet mah itu kotokan nyebeknya. Oh, Jo, bener. Benjo teu percaya, pira aku aya di itu. Orang ku Benjo diteuneun di jamban kok Benjo keur Budak mah ngeles Jo, kabehan geus kongkol. Nyaho, geus Met geura buka teh celana Benjo. Kedeung, Jo, lamun cenah ieu dibuka kayak make naon. Make nanon elos, Benjo enggak peduli. Betul, Mang? Betul lah Benjo. Geus geura buka. Kok? Nah, sedih leh. Buka. Nah, sedih. Buka. Ngomong. Waduh, kok saya nunjuk aing Met? Soalnya itu sengaja deal. Balas, Mang, balas. Siap Jo. Terus. Hajar Met. Hajar Met. Hajar Met. Bantuan Jo. Tik, itu budak kunaon tuh? Ih, ayo samperkan. Yuk. Hajar Met. Lawan terus Met. Ayo naon sih ieu? Nyaho ieu ribut bae. Iya, Tik, mu. Orang celana Benjo anu leungit di jamban teh. Orang dipaling ku si Memet tuh celana Benjo dipake. Ih, aja Tik cenah si Benjo eta mah. Pokoknya kok bisa dipakai ku si Memet sih? Ih, Oon he. Ancak Benjo ge celana Benjo dipaling ku si Memet. Tuh, kan dipake. Oon he. Benjo, si ulah fitnah. Kami manggil celana sia tadi itu nyampai di tanggal sok. Kirain aing mah lain celana sia kitu aja dipake bekus Memet. Kita nyawa celana sia. Oh, Jo, kami mah teu nyokot celana sia di jamban. Ganeng lah si Korma. Kira aku celana Benjo anu diteuneun di jamban bisa aya di ditu dina tangkal sao. Emang celana Benjo bisa hiber. Jo, sebenarnya mah celana sia ku aing yang si Tika dicokot mah di jamban. Jo, terus ku kami diteuneun di ditu di tangkal sao. Beneran, Tik? Hampura Jo, kami iseng ngajailan sia. Waduh, orang Saria duaan biang kerok. Nah, Hampura. ente kadang-kadang. Berarti itu budak dua pisahkeun dong. Oh, cepat. Nah, si Jo. Mang, orang celana Benjo mah dicokotna ku si Tika jeung si Mumu tah. Aju diteuneun di ditu. Bener Mu, Tik. Oh, Eta sia. Aing ge naon, Benjo? Aing mah teu nyokot celana sia di jamban. Hampura, Met. Orang gara-gara budak dua yeuh biang kerokna. Wah, berarti kudu dibayar pelajaran, Jo. Heuh, Met. Met, ngeunahan dari kumaha ke budak dua, Met? Geus teu buk lapang bae. Ditindian ngeuna doang na, Met. Yo, digulai ku urang.